Mudah-mudahan atuh ya Allah, hujan itu teh membawa berkah. Hujan pagi itu adalah hujan berkah. Mudah-mudahan atuh ieu aya keajaiban naon kitu nya. Ieu naon lakau atuh urang teh eueuh nu mayar hutang oge ieu lakau. Sok ya Allah cing barokah. Hujan sing barokah nya ge hujan cing payu we warung urang teh ya Allah. Amin. Alhamdulillah ya Allah, enjing kene tos hujan gitunya. Masya Allah, mudah-mudahan hujan ieu teh membawa berkah geuning. Alhamdulillah ayeuna Umi gaduh artos tiasa mayar kanggo ieu Ceuitil tuh. Masya Allah tabarakallah. Aya kitunya Ceuitilna, aya kabar gembira kanggo Ceuitil. Assalamualaikum Ceuitil. Waalaikumsalam Umi. Iwa Itil meni bahagia gitu, meni berseri-seri, udah kayak pelangi di cuaca mendung ini. Mohon atuh Umi ini ya abdi teh kedah kelihatan bahagia, kelihatan cantik walaupun tidak punya suami, walaupun banyak yang hutang ke aku, tapi aku harus kelihatan bahagia Umi. Cenah jika anu nyindir gitu ka Umi jadi izin ieu teh. Tapi tenang Cece, ya ku Umi dibayar ayeuna keneh, dibayar sadayana ya. Asli dibayar sadayana? Asli Umi? Alhamdulillah ya Allah, bener hujan berkah. Hujan berkah ya ma ya Allah. Umi mah nih apa wae itu ya teh nuju teu gaduh modal, seep modal ku Umi. Ai bade bayar mah nya alhamdulillah tapi teh cikain ka mana dia kan? Iya Cek itu ya. Kali kila. Aduh, Masya Allah. Umi, aduh, Umi teh sabar. Sabar ha, Umi teh 15.000. Sadayana teh naon cini anu iraha nu tahun kamari heula mau ka jeung tahun ayeuna sadayana ku Umi dibayar. Tas gaduh job, tas gaduh DP ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lajaban kamari teh nya. Anu pertama nya mohon Umi teh nyana heula teh sabaraha nya kada tulisan lah Umi kela. Tapi bagi pajang di dinya Mi. Ya Allah, alhamdulillahnya ngesrek ngareupan deui bulan puasa ieu teh aing teh nya. Alhamdulillah dipasihan umur panjang gitunya. Tapi lieur oge euy, pengeluaran bakal lebih loba. Can teuing nya ku anena teh bulan puasa mah gitu. Tapi henteu dahar ti beurang, teu jayan ti beurang si Siti teh. Tapi pengeluaran leuwih gede aing mah lieur dah. Nih, jaba tuang teh ayeuna lamun hari-hari biasa mah jeung asin oge jalan aing teh nya, jeung sayur jeung kangkung ge jalan. Ieu coba bulan puasa geranya jeung semur endog jeung eta oge kuat ka ngahuleng keneh aing teh si Sakang ukur gawena teh kitu ka kebon iraha ieuna. Aing mah lieur can baju lebaran si Siti deui Arara teu hulu aing teh ieu teh. Aya si sebagna. Aya itu. Bang. Hei. Tah kebeneran sia. Siaran urang siaran. Anggar we sia mah. Meni aing ka dieu hayang disiaran. Sekali-kali mah ieu keuceul hayang hakaneun kitu. Meni sok atuh buru sakedeung sia, urang masih kan banyak urusan. Sos, cicing heula di dieu nya. Sok sareng si Bapak. Sareng si Bapak di dieu heula. Antosan di dieu. Antosan. Engke antosan heula. Bapak eta lah atuh eta canda.
Alhamdulillah tuhnya panen waluh kuat kaseur pisan tuh. Sanesna geus kabagi alhamdulillah tinggal kacejaheun. Cejahe aya teh nya oya kieu. Ada mah mungkin manggungnya cejahe mah. Hujan-hujan kieu mah nya manggung. Bari ieu kan hari-hari biasa. Sok aya wae. Kacejahe heula tah. Tuh Umi, dari serahkeun ke abi teh sadayana. Tuh. Naratai kieu tinggal. Eueuh, Cece. Si Kumi ngahutang dari bulan Januari sampai akhir tahun. Januari 2026 sakieu Umi teh 150.000. Karek Januari ayeuna can beak bulananya. Ieu anu tahun kamari. 20.000, 40.000, 40.000, 50.000, 50.000, 20.000, 20.000. Nah, 20.000 itu jang budak tuh, jang budak. 50.000, 300.000 totalna. Ya Umi. Nah, terus iya bulan kaduana 50.000, 50.000, 20.000, 20.000, 20.000, totalna 270.000. Berarti entos 570.000 nya Uminya itu 2 bulan. Nah, iya weh 500.000. Nah, ini 500.000 teh tos ditotalkeun 2 bulan nya. 2 bulan berarti 4 bulan ya. Nah, terus iya weh keseluruhan Umi hutang ke abdi 1.180.000 ditambah 50.000. Nah, Cece nih seueur kitu, ai Itil. Da perasaan Umi mah da nyandakna oge ukur 3.000, 5.000, 8.000. Nah, ieu Cece mah sok ngaleuweuwihi. Ceuk nging kitu, Ceuk. Sanes dileuwih-leuwihi ai Umi teh unggal detik, unggal menit ka dieuna teh Umi. Jadi ku abdi teh hitungna teh sanes per sakali nyandak per hari. Oh. Saharina Umi teh sakieu 20.000 saharina teh nyanak teh. Atuh nih teu karaosnya kuat sakebet kieu. Cece tong dileuwih-leuwih ya atuh Cek Itil. Saha nu ngaleuwih-leuwihi Umi? Ya Allah. Ieu tos sadayana ieu teh teu acan anu bulan. Umi kuat ka reuwas ninggalna oge ieu teh. Ya samarukna Umi teh tarap nganyuk. Unggal dinten Umi nganyuk teh. Astagfirullahaladzim. 12.000. Hilap pangintennya hilap Umi teh. Ah. Nuju jangar. Umi hungkul sakebetnya. Ieu we kamari. Nah, Aya oge kamarinya. nu hutang hungkul sakieu tuh aya 14 orang anu ngahutang hungkul ka warung abdi teh. Heeh. Umi Tapi teh aya repot Uminya. Aya Umi kahiji kahiji. Nah, ini kahiji Umi. Pangseueurna nu saresna Umi tinggal ukur sakieu tuh. Tuh sakieu. Oh. Kieu henteu teh seueur Umi mah tinggal kuatkeun kebeberebetan kieu atuh meakeun batur ibuku. Cece kumaha Sok atunya? kumaha Umi pada mayar ayeuna. Dikeun atuh mah dikeun. Sawareh heula pas sadayana. Nya tadi nama da bade sadayana ieu teh Cece tapi da kumaha. Oh bios atuh bios satengahna ge bios. Sok. Bios ieu ku Uminya dipasikeun sadayana kitunya. Cuman ieu gitu. Alhamdulillah tuh suami. Kabeh ya. Nya, alhamdulillah gitu Umi teh gaduh enjob suami Umi gitu. Alhamdulillah. Gusti. Hitung nya. Cicing heula atuh hitung heula bisa kurang. Nya Sabaraha eta totalna? 2 juta. Aja dog heula atuh meuni aya dek mayar hutang atuh. Oh, atuh mingke dihitung deui mun leuwih kurang mah kayak diomongkeun deui ka Uminya. Tapi Cek, Naon deui? Umi teh kan ayeuna kan entos dipasikeun sadayana. Heeh. Umi teh gaduh cicis wios nyandak deui. Kitu aja kitu mana meuni gawe lobang tutup kuburan sia mah. Wios atuh Cek, ini kan tos di ieu dipasikeun. Yang sok wios tong seueur teuing nya. Wah, gula bodas, gula berem, cengekna saparapat, uyah, terus teh pecin, bea sagantang, naonnya itu teh jajanan, 50.000, terus teh
hoyong seblakna baso terus teh naon deui nya asin lisah tarigu itu minyak lisah Ya, dengekeun. Sia mah lain dek meuli, lain dek mayar hutang, aing teh tah moal lanyakeun ka pasar sia mah. Ini sagala ayam nih. Sagantang beas, minyak nu kali itu. Sia mah lain dek mayar hutang maneh mah. atuh kan Ngomong we atuh pang meulikeun ka pasar gitu. atuh Ya acisna sarua kere jeung kitu, kumi maneh mah. Nganyuk mah atuh sok lisah hungkul sareng asin tos, we nganyuk eta namina. nya kan kanggo bulanan ai ece Heuh bulanan aya bayarna tahunan. Niwio satu dah kan digeblok kan ku Umi oge. Nya setahu sakali mah tuh da eueuh masih digeblok ieu Cucu oge. nih tong seueur nyarios ieu izin ku tatanggi kedap. Siam nih. Kumi nya cek aing da sakali nang anyuk sia mah meakeun buku deui. Nih, aya teh ditagih kira ngomongna 15.000. Tong segala digubuk nya eta we hungkul ah. Cucu jahe bring. Cucu ada fotonya si cucu jahe bring. Cucu Merana sedangkan ku berduka, kecewa sedangkan ku tak lara, serasa aku berteman hampa di jalan manakah. Cucu janda hebring. Ayah di bumi henteu cucu. Iya cucu goleos, bade ngirim cucu. Oke, masih kembali bos yang punya kawasan. Siapa yang mengganggu? Siapa yang mengganggu-ganggu? Oke, masih kembali. Cece gelis. Oke, ada apa Cece? Iya cucu, abdi teh tos ngalawalu, Cece hebring, iya. Oke, masih kembali spesial buat yang punya kawasan. Gak usah repot-repot. Ih, teu repot-repot Cece, berbagi si dako ka Cece Asik. hebring. Haye. Oke, masih kembali. Sakit. Hatur nuhun. Terima kasih. Sami-sami Cece. Maka iya lah diajak ke jero. Oh, mau? Mau ke Lebet? Oke, masih kembali. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cucu. Iya, masih Salah. kembali. Salah Cucu, hayu ka jero. Oh iya. Spesial buat yang punya kawasan. Lain. Minta selaminya Cucu teh teka dieu. Biasa tengah rumpi-rumpi Cucu. Oke, masih kembali buat yang punya kawasan. Kemana aja tuh Cece ini teh? Aya biasa masih didinya teh atuh ning teh ieu. Henteu manggung gitu biasa manggung kan. Tidak. Lah, luar hujan, Cece. Ini abdi mah Cece nyariosan Cece teh meuni asa ka alun-alun gitu asa ka ieu. Asa dipepende alilah. Oke, masih buat yang punya kawasan. Aduh, lagu mah deui Cece. Cece mau basah? Moal Cece mah tos wararek tos emak. Oke, masih kembali. Atau mau sebelah yuk ke Waitil yuk? Cece tekenging kan sahur abdi oge tekenging ya. Kenapa? Alhamdulillah tong dikitu-kitu ani tekenging ya kan pakai pesugihan itu hideung ai ece.
Menggunjing orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menghina orang itu sarang dosa. Nilila, cece nilila jeung cece mah. Oke, masih kembali. Emang pesugihan apa lu, Ce? Pesugihan itil hideung cece. Itil hidung, itil. Nih atong di tong sagala dinyanyikeun atuh ani. Oke, Mas. Mas mun suara teh alus ani. Oke, masih kembali. Cece mah gak tahu ya, aku itu jebolan Gempita. Gempita teh naon? Karnaval isi TV. Oh, Iya. heeh. Kade omat ulahnya, ulah ka ceuing. Aku tak menyangka. Sumpah. Matakan oge. Serius, Cece? Oke, masih kembali. Oh, Asli nama matakan entong cece. Anti mengawartosan gitu. oke, masih kembali bersama. Ani lila, makanya masih kembali. Mana mah Nih iya. Di abdi waluh. Kanggo pasakeun nya oseng-oseng enak. Oke, masih kembali buat yang punya kawasan. Cece, aku mah gak bisa masak. Atuh meni, menyawa itu bisa masak sia teh da bikang atuh. Nih tuh jadi we abdi teh ya Allah Gusti nu Agung. Cece teh biasa masak, Masya Allah. Terima kasih. Sami-sami Cece. Ayo oke masih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cece. Oke, masih kembali Cece. Itu posisinya jangan gitu-gitu. Oke, masih kembali baca punya kawasan. Jangan lupa ditutup pintunya. Bun, oke masih kembali. Assalamualaikum Cece. Oke masih kembali. Buat yang punya kawasan. Cece iya tah. Atil pisan orang teh euy. Sia teh tinggal nih salju hungkul atuh mandi. Mani aing oge ngantara diangir orang teh hoream. Jebak. Heuy. Mana apa tuh anu berita terhot, ter up to date, terviral, ter FYP di kampung ieu. Naon sia? Semuanya tuh apa berita? Berita naon? Matakan kudu gaul hirup teh cara aing kukulintingan ka itu ka dieu sia teh. Meni, waktu sia teh keur aing mah ning kitu patutan. Yeuh, amunisi pagi hari eta teh jeung siang hari jeung sore hari jeung malam hari. Mana? Berita naon atuh sia teh? Eta anu berita anu urang ge apal teh. Tong beda-beda deui heuh kumaha heuh. Apal teh di si Cece Geulis. Apa si Cece Geulis mana? Anu tiungna teh geuningan heuh. Nah, naon? ajakeun teh jasik si Kitil teh heuh. Dagangan kitu teh cenah make eta pesugihan. Sia cek saha ieu ngomong teh ye. Cek si Cece Geulis sia. Tah naon cing? Kamari orang ngalewat jeung si Geulis heuh. Hadinya teh kahareup aya saha cing. Saha? Awewe terus make ieu teh make naon ciput. Matana hideung keur kikian cai tah di warung sekitar. Keur naon eta teh? Teuing. Ngemat cai sa teh sok. Urang teh kieu. Urang teh percayanya teh awalna mah pas kamari urang ningali ku mata urang sorangan. Bukti benar sekitar teh make pesugihan. Sia ngomong teh ieu. Efek eta naon cing cenah efek teh kieu mun urang meuli ka si Kitil teh cenah naon urang teh bakal lungse. Bakal lungse cenah terus bakal lieur jangar hulu cenah tah teh bakal naon hayang nulada hayang seblak cenah. Bener eta teh. Urang ge heuh mun keur lungse sok hayang seblak, terus ngopi seblak teh seubeuh urang mah. Nya eta mah sia teh lapar we atuh sia teh ni. Ujuk-ujuk sia mah kitu tong kitu ceuy sia teh. Tapi kamari aya, bener. Aya naonna? Eta awewe make turban. Terus ieu matana hideung, keur ngemat-ngemat cai terus si Kitil teh di non di emratan beungeutna teh. Dukun maksud sia teh. Meureunna teh apal. Bang mit si Cece Geulis cenah. Ningali teh heueuh. Naon cing cenah keur ngasup-ngasupkeun cangcut ka eta. Wah, Kan wadahna cenah. Terus naon eta teh sampai sudah teh itil hideung cenah.
Oh, Tuh, mana teh apal deket di mana? aing udah teu ararapal atuh pantesan si Siti teh ngomong kieu cenah kieu nya. Naon cenah naon teh budak maneh. Si Siti teh ku urang teh mah minta jajan cenah ka aing teh. Ku urang teh dibere lah heueuh. Ai pas kejuk cek urang teh meulina ka si kua ka Waitil cek urang teh. Mung mah sieun cenah. Sieun naon ari sia Siti? Nya sieun we, embung pokona mah sieun cenah erek ka batur we pokona mah. Tuh, budak maneh oge nu ciga jurig ye. Sieun ningali jurig. Sia. Tuh berarti bener heueuh da budak mau ngabobodo budak mah ieu. Manya nih si kitil gitu nih teu percaya sia tong sok kitu ieu. Awalna ge jenab ieu nya jebag aing teh teu percaya awalna mah. Kan kamari urang kabeneran ngalewat aya eta si dukuna. Kitu sia teh lanceuk sia eta teh. Sia teh kuduna mah nutupan aib atuh. Da aing mah mung nutupan anu kesalahan. Eta naon geus maksiat eta teh, geus dosa besar kitu teh matakan ku aing kudu diingetan, tapi urang teh sieun. Bener atuh sia teh lain ingetan ku maneh. Sieun. Sia teh sieun dilumpuhkeun aing teh ku si kitil. Da berhubungan jeung dukun mah sieun aing mah atuh. Oh, pantesan atuh si Siti. Heueuh lain kamari teh ngomong nyarita cenah geus 2 poe cenah nu meuli-meuli acan. Nyarita ka mana? Heueuh ka aing teh nyarita. Nah, cek urang teh teu kos biasana kuat ka ngantri nah eueuh eta mah teuing cenah urang teh jebak cenah urang teh geus 2 poe cenah nu meuli. Gitu. Kan kuduna mah Si eta mah ke pesugihan teh atuh. heuh kan kieu urang nu jadi bingung, heuh urang. Kan kuduna make nu kitu mah beuki rame. Nah, jadi eueuh. Ta eta nu bingung ku aing teh. Nah nya jika nama meureunana eta encan can ngepek, jika nama can ngepek eta teh. Da biasa nama kitu teh ieu saminggu ngepekna teh. Oh, kitu Oh, kayak gaman pagi jeung si eta jeung si Sa, si Gelis, tanyakeun geura. Si eta mah apal sagalana, soalnya teh mah penting sok ngintip cenah. lain nih, kuat ka apa lah si Gelis mah si bari nage orang itu atuh jauh. Tak apa, maneh sok kadinya sakulin. Oh, Atuh sekitil. Ih, sia mah mata kan cek aing oge ieu turun ka handap. atuh nih Mana juga bari kayangan. Hoream teh. Nah, teh payunya si eta mah nya. Heeh, mah teh kudu jadi bingung, urang mah nu jadi bingung. Kan kuduna oge mun make pesugihan mah rame sia teh. Balik deui si jelema teh. Nah, ieu mah henteu. Sok. Pikir sia teh logika maneh. Ah pokoknya mah geus urang mah ningali dukuna weh, geus ningali dukuna asli ieu naon cing. Jangkung pisan. Eta mah sabaraha cing? Ting 2 meter, ting 3 meter jelema teh. Ya peot. Si dukuna teh. Heeh, peot ya. Make baju atas sarba hidung. Wah, Heeh. Pamah besar bangkukna mun teu salah mah. cikan angke urang tanyakeun ka si Kitil aing mah. Tong sia teh yang dilumpuhkeun siang, dilumpuhkeun cicing ye. Entong. Entong. Bae kayak bakal kaguar sorangan cicing we maneh mah. Urang oge ieu geus eta geus hayang pisan ngomong, tapi urang teh ditahan, ieu da sieun. Tapi da watir atuh sia teh. Da bohongan saha manehna bat memake nu kitu, memake Eta teh dukun. salah sia teh euy. Nu kitu teh salah sia teh. Heeh, salah nah. Musrik nu kitu teh. Bae we atepkeun ieu. Ah, da kayak bakal kalinggu sorangan memake nu kitu mah. Karunya aing mah euy. Atuh sia teh beres ani. Atuh ieu da nih kuatkeun ka repot, ieu tinggal maruntang atuh lisanna. Mana ayeuna geus tarabal anyar ieu ka dinya. Parah lah sieun sia teh aing teh. Sieun keuna. Moal meurenda meuli atuh sia teh. Kan urang ge awal teh kitu meuli heula. Apa kenaon cing nah leuleus urang teh kinya pamit tanya pamit meuli ka hiji. Tah isuk teh jual leuleus. Ah nih leuleus hayang seblak euy urang teh kitu. Oh, jauh kepikiran. Heeh, jok kepikiran hayang seblak. Tah eta can pemikat cenah. Oh. Cek si Gelis mah. Heeh. Pantesan atunya. Mana acan gak mau seblak ieu? Tah hayang aing ah. Sieun aing oge. Nya saya ge sieun, kumaha aing anu geulis kieu mah nu goreng patut sieun. Cia nih. Bejaan atuh yuk, urang bejaan yuk karunya urang mah.
Mu angkot kumaha aneh apa seorang sekitil kumaha saya teh dengan solongot terima di meja ante. Oh, sia teh kan babaturan gitu-gitu ge urang teh babaturanna maneh kan. Maneh babaturan sama orang lain sia kan lanceuk gitu gitu. babaturan embung saudaraan aja anu boga dukun dukun embung urang mah Sia mah babaturan maneh eta mah urang embung ieu da keluarga urang mah ieu nyageut 12 bersaudara eueuh urang mah. Mulai nama memakan gitu real we aing mah urang ieu payu deui ieu boga salaki teu make susuk teu make nu kalari tuh henteu real geulis aing mah karunya aing ngeuheuh ceuk. bae entar karasaeun kayak geus teh tebag sia ada sungkul Heeh, aing teh ke sekolah atuh maklum. enggak kawin deui sia teh atuh ame uhuisan Si aing boga salaki kawin deui. mana salaki mana atuh tara ka dieu sia teh meuni percuma Kebon salaki aing mah. kebon wae sia teh cenah aing tinggal tukang bangunan tukang ngaladen tinggal beunghar salaki aing mah tukang kebon Bae atuh sia teh. jadi hate aing mah boga salaki tukang kebon teh Nah, jeung nyeri hate kali sia. kumaha jeung bagong sia teh Heuh, sia bagongna ieu. sia bagong aing nggak tuh cah meni lebat ting tekna bosnya baturun atau batur gaya kene Sok atuh ani. geus we Nuhun atuh ah. lebat ting urang heeh nih tek logat tuh Ece, iya nuhunnya. Alhamdulillah. Umi Aisyah atuh di karungan aing mau naon wae. Iya teh aya Lisa, aya Beas, aya Gula. Ini sok riweuh. Atuh beak mun warung aing atuh. Nih, Ini ada kumaha deui kanggo bulanan aya Ece. siapa lain? Cek aing lain mayar. Cek aja mau rakan eta. Lain mayar hutang. Siapa cek aing ieu di palanya. Nih, aja mayar hutang gubukna sakarung. Beos atuh udah dibayar ku Umi oge itu. Umi amung Dibayar. Udah tamil hungkul ka cuma Entos ieu Umi, sia ya ku aing diberes 100.000. Nuhun pisan Ece. Kumi. Nah, si Kumi nyaram jadah. Eta mah lain mayar hutang. Kumi. Si goblok. Si goblok. Warung aing beak sagalana. Emi eueuh hiji acan. Kumi. Si ku aing diburak geras sia diburak sok. Kita gila. Kita gubeng bayar hutang, bisa kali cokot deui geura ah. Bisa marahan bieu teh atuh. Baiklah, bae ieu menang duit dah. Di warung urang beak. Baiklah. Lumayan. Alhamdulillah tuh. Umi coret. Naon Umi coret? Aing mau dicoret sakumi deuleukeun tah. Ieu sakieu deui hutang sia teh sakumi. Alhamdulillah. Mana loba duit di saya. Kumi mah hutang cenah. Ini, Mak. Naon? Yang mau di baju lebarannya. Nah, atuh meneriweuh. Ojo lebaran puasa ge acan sia teh. Si bos ge geus meuli. Anggo sok panas baranan ka batur atuh meni. Atuh mana si bos geus meuli tilu. Mangke deui da kene. Atuh ni bae atuh mana deui besi katinggalin model. Wade anu kumaha sia da kitu-kitu kene. Enak model Manohara mate. Kan geus lain kamari tahun kamari Manohara mah. Oh, model Inul. Mangke deui atuh ah. Atuh mani. Naon? Ayo atuh ka pasar ayeuna. Puasa ge acan bacenar. Ya atuh mani. Dah hayang Nih si bos geus meuli tilu ai abi. Padahal teh na batur eta mah meneriweuh. Eta loba mah duit nih. Yang modal deui deuleu warung aing morong tong gitu. Nih mbak atuh model manisa iya pira dengan sabaraha atuh nih. Perak meuli nyepelekeun rezeki, nyepelekeun duit, sate mah digablek teh duit digeun. Juk meuli sorangan baju. Sama lu teh hese dengan duit teh aing ieu teh pengorbanan hayang menang duit sakieu teh ieu lungan 1 tahun. Atuh mani.
Ayo atuh da macan ka pasar. Mengke deui angeus sok corolong. Ninda si bosi geus meuli. Heuh mengke deui naon puasa ge acan nih riweuh. Nih deuk meuli mah ayeuna ge bisa meuli sia teh. Mengke deui we atuh. Engke kira henteu geura nih kabeh atuh. Iraha mak ieu mere ieu non teu pameulikeun baju. Hiji. Hayang sabaraha sia bet Si bosi ge 3 setel. Nginung tuh teh ayeuna tuh mani. Tut aya tuh baju tuh loba pakaian. Ini udah baru tuh atuh nih. Ieu wae bajuna teh. Tuh eta loba nih mani. Sana teh maneh mending ada oja. Ada oja. Atuh mani. Naon meni wae sia teh. Si bosi geus meuli. Si Siti. Menta ka indung si bosih menta. Nih keur naon atuh boga emak nih. Nah riweuh sia gabrek anakna deui riweuh. Tere lebaran ieu teh. Heuh tere da puasa ge acan. Belum tentu maneh puasa. Nih, osak we. Riweuh asa teh nih asa. Nih, mama nih. Make doi. Mau puasa sih ya. Kabeh teh supaya ngadabian ka imah sia.